Eta keur perang jeung naon? Jeung ieu. Jeung panah. Perang jeung hama? Perang jeung kaayaan hirup cenah. Oh benar. Baru keur perang jeung kaayaan hirup cenah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wilujeng tepang deui wargi sinareng channel Karasa. Pamugi aya dina kaayaan sehat walafiat, oge aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dina kasempatan ayeuna Sim abdi aya di Kampung Ranji, Desa Makasari, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Wargi sapertos biasa satu acara diteraskeun, Sim abdi bade ngemutan heula bahwa Billy di tempat wargi tos lebet karena waktosna depan mangga sok neretepan heula wargi netepan eta wajib ganggo sadaya umat muslim. Sumangga saparantosna netepan siapkeun kopi sinareng caneutna, ranginang rangining atapi kiripikna barakeun supaos jongjon. Mangga wilujeng leleson oge wilujeng nonton. Di warung Ujang Dede. Di Pakuan? Balanya ieu Neng Lis. Heh. Yang udah bako teh? Ududna udud naon eta teh? Udah bako. Ih, atuh peru udud bako. Mantap. Dan nu kitu ngaran rokok mah. Dikerok make bako. Terus balanya bahan-bahan. Bahan-bahan ini. Coba mana ningali bahan-bahanna ieu. 1 buah suuk. Ari suuk buahan. 1 buah cengek cabe karing. Cabe karing. 1 buah Tuh, 5 buah. wargi 4 buah. bahan-bahan salah kanggo batagor teh naon eta teh tarigunya. Gar jadi gorogi. Tarigu Aci. aci 2 kilo. 2 kilo, Terigu 4 kilo. tarigu 4 kilo. Gitu teh kanggo ukuran sabaraha kilo eta teh kanya. Ukuran sakieu Sabaraha kilo eta teh? genep 6 kilo. Oh. Tah ayeuna masalah harga-harga kumaha ieu? harga-harga mah meninggi, Meninggi kumaha maksudna? menjulang tinggi, Jadi harga belanjaan teh tidak seimbang, tidak seimbang kumaha? tidak seimbang dengan keadaan. Keadaan atau meureunna teu seimbang antara belanja sareng harga penjualan gitu benernya. Tapi ditekunin aja. Oh. Ada sedikit mah, sisanya Lumayan lah ya. Ya. Daripada Jangan sampai nganggur. Ciporos ya. Iya, kalau Ciporos nanti mah bareu. Ada. Atas di mun. Ah, Ini pakai minyak, oh pakai minyak juga. pakai minyak. Oh disangka teh kalau bikin batagor teh dipais. Pakai gula juga, gula. 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 Oh gula. Gula. Cuka pakai. Suka. Cuka. Supaya rada nyengir gitu. Tahu pakai tuh, tahu. Tahu. Batagor tahu. Ayeuna mah Kang balanja geus, ayeuna mah urang ngawangkong di tah di juru tah. Isukan jualan ka mana Kang ye? Besok giliran ka Gunung Nut. Ka mana deui? Sen kacirang deui wae. Ka sekolahan SMP lah. Oh, saya mah sekolah. Ari minggu mah spesialis orang di dinya teu ada nongkrong. Eta teh make spesialis segala Oh. make poli. Oh. Spesial korekna tuh ah. Ada kegiatan geus dagang kumaha tah? Mancing mania? Malah bonus.
Abonus. Hmm. Abonus ikan. Nu resep nguseup teh da lain ku hayang laukna meureun nya Kang. Ngan dari lauk mah bisa dibeli, ngan karenjedna eta tah eueuh nu ngajual. Jeung ari tukang mancing mah sabar, sabarna teh kumaha tah? Teu kabitaeun batur meuli mobil, teu kabita. Heeh. Batur meuli sepeda, teu kabita. Batur meuli motor, teu kabita. Naon teman gitu? Cenah leuk we. Teu kabita buat teu panas pokona mah. Teu. Uangna. Teu panas. Lain masalah uangna. Heeh. Tapi lamun batur ngowegan wae, tah. Ngowegan teh Eta nu meunangan panas wae mah, batur. heuh. Eta pat Urang jadi teu panas. eta nu jadi panas mah. Jadi sabarna teh kieu ari tukang mancing mah. Sok sanajan can meunang ge hantem we dicenek kuman, dicenek keman. Itu dia ditungguan. Heeh. Tah Jaha. eta sabarna tukang mancing. Pang sabar-sabarna. Heeh. Jeung keyakinan tukang mancing mah hebat. Keyakinan tukang mancing mah hebat, can puguh can meunang moal meunang atawa henteu na. Ari bae. Ari wadah geus dibawa. Geus mama. Geus mama bawa dawe. Can puguh meunang, can puguh moal. Gitu yakinna teh tukang mancing mah. Wargi di payunan warung ieu masih kene palemburan, jadi seueur kene bumi. Urang cobi ngaprak kapalihan dinya nya. Sabari ningali kumaha suasana di Kampung Ranji ieu. Namun setelah acan diteraskeun kanu teu acan subscribe, mangga dipencet tombol loncengna. Oke, likes sinareng di atas komena. Atur nuhun kanu parantos. Oke, pamugi sing digampilkeun milik sinareng rezekina kalayan barokah. Aya Mang Ucup di dia geuning. Keur panen bonteng meuli kabeneran pisan ieu. Geuning garenangkeun di teh. Naon eta teh jang kade raheut. Panen di mana ieu? Iya, iya. Itu saha lumayan semprotan si Mang Sudin. Sudin. Wih. Eta keur perang jeung naon? Yang panas. Perang jeung hama. Perang jeung kaayaan hirup cenah. Wih, oh benar. Baru keur perang jeung kaayaan hirup cenah. Hai guys. It- Ngecer. Itu si Eteh itu keur panen. Ayo panen ah di video. Aduh, ieu raos pisan ieu nuju pararanen ieu. Naon eta teh? Iya teh campur-campuran. Naon-naon campur-campurna teh? Obatna Jangan kana hama itu atuh nyemprot jangan kana pupuk. pupuk. Oh, pupuk. Supaya tere ieu tere buahan. Oh, gitu. Jadi didorong ku nu kieu nya. Heeh. Supaya teu eureun-eureun buahna. Aya di. Supaya aya deui. Wih, hebat. Ieu teh bayah kumaha tadi panenna ieu panen ka sabar hiji ieu? Cara kedua umurna. Kadua. Oh. Wargi karasa kahayaan di kampung anu suasanana adem ayem tentrem. Seseueurna nyiepkeun waktos tadi kebun pokona mah tiis ceuli herang panon. Ah, ieu menuju di karungan, ieu sakarung sabaraha kilo mau ucup ya? Bangunna aya 50 mah ieu. Ayahnya? Heeh. Di cana ka pasar mana itu? Ka Bekasi. Wih. Alhamdulillahnya. Bari halodo oge. Bari halodo oge, tapi aya saluran cai mana ieu? Aya saluran cai mah. Ngan caina nu teu aya. Itu nyata. Sok di mana atuh teh aya caina kieu? Nyedot. Wah, nyedot paling itu wahangan. Oh. Mangga wargi urang teraskeun deui ngaprak lemur di siang ieu. Wilujeng leleson, wilujeng nonton masih di channel Karasa.
Kongkorongokna sora hayam lir mayeuran ngajak niis di lembur Cibadak Desa Makasari Kecamatan Kelapa Nunggal Kabupaten Sukabumi. Wargi keayaan di lembur tapi siang bakat ya sok tari isin aya anu di karbon aya anu icalan mungkin wae aya anu nuju nyaba ka kota. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tiar aya rupanya cobi orang kapalihan dieuna ye. Assalamualaikum. Bang Idris aya. Mana? Nah, biasa dari dagang Uya. Oh, suka teh galun kene. Katel. Katel. Oh, tos doblong. Ya. Ieu naon eta teh? Hebat. Oh. Ngomong teh di. Kali usum halado kieu mah kedah ditingali kadinya teh. Naon teh? Ngomong aja. Oh. Suka teh gaduh. Kunaon kira? Ah, Oh, nya. Eta teh eta runtah. heeh. Berarti kudu ajin kieu teh ngan kade power. Tap luhur kadinya. Banyun kos mah. Heeh. Usum halado kieu mah. Cai mah di dieu mah subur keneh beureunan. Alhamdulillah saya. Kalau do nyenak Agustus urangnya. Heeh. Wae eta mah. Agustus. Ieu. Oh. Kumaha wae atuh? Ah, ieu mah lagi di pugunya eta. Oh, atuh ayu. Ya. Mangga wargi saparantosna urang aya di palihan Lebak da akhirnya urang cobi ningali kapalihan tongohna. Jalan. Terus uih gini ngajongjon. Nah. Mie ayam mangkomer heula ieu majikan nama ieu. Can berangkat nih. Mie ayam si pedo teh ieu teh ieu. Wargi dugi ka dieu heula tepang urang sadayana pamugi tiasa ngahibur oge tiasa aya manfaatna. Urang tepang deui dina video anu saterasna masih di channel Karasa. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.